Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Faqalat mangka ngadawu sa'atikatu Sayyidah Atikah. Mangka Sayyidah Atikah bibina Sayyidah Khadijah misaur kieu. Hal alima naha uninga bihadzal qauli kana ieu cariosan saamuka paman salira. Saur Sayyidah Atikah naha uninga paman salira kana ucapan salira teh sahata paman Sayyidah Khadijah teh Waraqah bin Naufalin tegesa Sayyid Waraqah bin Naufal. Pakolat mangka ngawaler ieu Sayyidah Khadijah lante saur Sayyidah Khadijah henteu abdi nawiskeun diri ka Kangjeng Nabi supados ditikah. Teras abdi ngabibita ku harta banda jeung ku keturunan. Ka Kangjeng Nabi teh henteu terangeun paman abdi mah Sayyid Waraqah bin Naufal mah teu terangeun. Walakin kuli tatapina kudu ngucap anjeun di akhika kadulur lalaki anjeun Abi Thalibin tegesa Sayyid Abi Thalib. Biaya tahidaku saperti yang ngadamel ia akhi diapatan kana susugu atau kana jamuan wayad'u jeung ngondang. Saha ami paman abdi wayad'u sareng kudu ngondang ya aku gitulah. Ami ka paman abdi Waraqah bin Naufalin tegesa Sayyid Waraqah bin Naufal. Wayaskihi jeung kudu maparinan ngaleueut ieu akhi ka ami. Minal asribati tina pirang-pirang inuman. Wayahtubani jeung ngahitbah atau narosan ya ami cenah ka abdi gitu. Wayahtubani jeung ngahitbah atau narosan ieu ami kanggo abdi minhu kitu tah minhu ti akhi. Tasaur Sayyidah Khadijah pun paman mah teu terangeun kana cariosan abdi nembe. Mung abdi teh datos kapalang nyarios ka Muhammad. Tah kusab kitu abdi bade nyarios ka pun paman isin. Tah kusabab kitu kieu abdi gaduh emutan saur Sayyidah Khadijah. Salira masak bae di bumi sayogikeun jamuan jeung leueuteun. Salajengna panggil ondang ku salira pun paman nyata Sayyid Waraqah bin Naufal. Begitu sumping ke ku salira jamu ku katuangan jamu ku leueuteun. Tanu mane sabada tuang leueut ke ayakeun acara ngahitbah nyata narosanana kami ka Muhammad. Oh Kangjeng Nabi mati balik biasa pamegat narosan ka istri ieu mah istri Sayyidah Khadijah narosan ka Kangjeng Nabi. Begitu nguping kitu Sayyidah Atikah kana cariosan Sayyidah Khadijah parajaat mangka mulih deui satika tu Sayyidah Atikah wa barot sinara ngawartoskeun ieu Sayyidah Atikah akhoha ka
awargi pamegetna Sayyid Atikah tegasna Sayyid Abu Thalib. Biqauli Khadijah kana dawuhan Sayyidah Khadijah. Nya Sayyidah Atikah wangsul ka bumine nyata ka Sayyid Abu Thalib teh. Salajengna Sayyidah Atikah ngadongeng ka Sayyid Abu Thalib. Kana sakumaha pamunut Sayyidah Khadijah hoyong pangmasakeun pangnayogikeun leueteun kanggo jamuan tatamu anu bakal sumping anu dipingpin ku Said Warokoh bin Naufal teh dina raraga narosan Kangjeng Nabi. Begitu nguping kitu Said Abu Thalib patakhoda mangka ngadamel ieu aku atau Said Abu Thalib. Kitu tang ngadamel naon diapatan kana susuguh kana jamuan wadaa sinareng ngulem. Ya aku atau Said Abu Thalib teh tak aya di luhur Abi Thalib. Warokoh bin Naufalin ka Said Warokoh bin Naufal. Wa asrofal Arabi jeung ka pangmulya-mulyana ti urang Arab. Sariosna tuangeun geus sayogi leuteun geus ngabancrang. Amang rupi-rupi inuman geus disayogikeun. Cuci mulutna teu kakantun geus ngabarak. Sabada persiapan geus rengse salajengna Said Abu Thalib ngondang ka Said Warokoh bin Naufal. Nyata pamana Sayyidah Khadijah teh kade. Teu kakantun gegeden urang Arab pamimpin suku nu aya di Arab diondang sadayan. Wa khotoba sinareng wa khotoba sinareng hutbah cenah ieu Said Warokoh atawa khotoba sinareng narosan ieu Said Warokoh Khadijah ta ka Khadijah ka Sayyidah Khadijah pakola maka nampi ya aku qabiltu nampi kami. Salajengna da Said Warokoh bin Naufal teh sata acan angkat tos diobrolan ku Sayyidah Khadijah mang angkat ka bumi Said Abu Thalib. Abdi tos kapalang nyarios ka Muhammad hoyong ditikah ku anjeunna bahkan abdi kalepasan ngabibita Muhammad ku harta banda jeung ku keturunan. Sugan teh bakal matre Muhammad teh bakal gila harta. Satuina bakal gila keturunan ari pek teh anjeunna kadon tatih bari teu nyarios ngadeg teu nyarios langsung uih. Wawartos kapun bibi Sayyidah Atikah jeung kapun paman Said Abu Thalib. Sayyidah Atikah nu sumping ka dieu bibi ngamok ka abdi nyarekan laklak dasar. Ku sakitu mang abdi datos ngobrol sareng pun bibi Sayyidah Atikah. Salajengna geus nyayogikeun sagala rupana mangga mang angkat ka bumi Said Abu Thalib dina raraga narosan Muhammad kanggo abdi tuh. Geus aya dongeng kitu angkatlah Said Warokoh bin Naufal ka bumi Said Abu Thalib. Begitu di bumi Said Abu Thalib Said Warokoh misaur sumping kuring jeung rombongan ka dieu teh taya kajabi gaduh pamaksadan anu rupi pamaksadanana teh bade narosan Muhammad kanggo pun alo nyaeta Khadijah. Kumaha walaran Said Abu Thalib walaranana qabiltu nampi kami nampi. Ala ingatkeun ini saya ani kana yan sanyana kami eta usawiruha. Arek musyawarah heula abdi ka Khadijah. Wa hadahaba sareng angkat ieu Said Warokoh ila baiti Khadijah ta. Ka bumi Sayyidah Khadijah wa syawaraha jeung musyawarah ieu Said Warokoh ka Khadijah. Pakolat mangka ngadawu ieu Sayyidah Khadijah ya ami.
Hai paman abdi kae pahana kumaha arudu. Nolak abdi khitbata Muhammadin kana lamaran atau kana panarosanana Muhammad. Walahu jeung eta tetep ka Muhammad amanatun ari terpercaya. Wasianatun jeung kajaga. Wahisabun jeung yaitu tah wahisabun jeung wasianatun wahisabun wa salatun wahisabun atau wahasbun jeung anu nyukupkeun wa salatun jeung anu wa asolatun jeung anu ngadugikeun. Salajengna begitu dugi Said Warokoh ka bumi Sayyidah Khadijah ngobrol neng kumaha cenah itu teh lamaran teh kumaha datos ngobrol ya mang teh jeung paman Muhammad ceuk paman Muhammad teh nampi itu karena lamaranana itu bahkan saur Said Abu Thalib teh kudu nama Muhammad nu ngalamar ka Sayyidah Khadijah pameget ka istri ya mah istri ka pameget tak kumaha neng gitu itu teh acara teh deuk ditampi saur Sayyidah Khadijah duh hese nolakna kana panglamar Muhammad mah hese neangan jami sapertos anjeunna teh jami terpercaya kajaga tina mangrupa-rupa dosa salajengna anjeunna teh anu nyukupkeun kana sagala rupa jeung anjeunna teh anu tiasa ngadugikeun kana sagala rupa cita-cita. Pakola maka ngadawu Warokoh tu Said Warokoh naam sumuhun nya neng Muhammad teh sakumanu neng geus nyarios kitu sifatna teh. Ala ingatkeun anahu sanyana kalakuan eta lain sataya eta lahu ka Muhammad naon malun harta tapi saud Said Warokoh neng ingetkeun Muhammad teh budak yatim piatu hirupna ge jeung emang jeung bibina nyata sareng Said Abu Thalib tuluy sareng Sayyidah Atikah teh Muhammad teh boga harta bana pakolat maka ngadawu ieu Sayyidah Khadijah illam yakun lamun kabuktian eta lahu ka Muhammad naon malun harta fali maka eta tetep ka abdi malun ari harta pula bila hadin kalawan teu aya itungan dina pada seueurna wala hajata jeung teu aya pangabutuh eta maujud li ka kami fil mali dina harta muradi ari pamaksudan kami eta rijalu pirang-pirang lalaki pakod wakal tuka mangka teman-teman geus ngawasakeun kami ka anjeun ya ami aya paman abdi bitajwiji kana nikahkeun abdi iyahu ka Muhammad. Saur Sayyidah Khadijah nguping cariosan Said Warokoh rehna Kangjeng Nabi teh hiji yatim piatu kadua teu gaduh harta banda. Awalaran Sayyidah Khadijah mah nah, andaikan Muhammad seueur harta bandana salajengna abdi oge seueur harta bandana bahkan teu kaitung abdi teu peryogi kana harta banda Muhammad di abdi ge seueur tuh abdi teu peryogi ku harta banda lamun abdi peryogi ku harta banda pameget anu sararumping ka abdi ti kawit gegeden sodagar pedagang kaya anu barogoh ka abdi pasti ku abdi bakal ditampi lamun abdi karena harta bandana abdi masanes karena harta bandana hoyong ka Muhammad teh ku jalaran amanahna sianahna hisabna jeung asolahna teh tuh saur Sayyidah Khadijah kanu janten pamana tak kusab kitu mang ditampi Muhammad teh apa adanya satuina abdi nyuhunkeun ka emang supados emang kersa nikahkeun abdi ka anjeunna geus nguping kitu Said Warokoh bin Naufal parojaa maka wangsul deui Warokoh bin Naufalin Said Warokoh bin Naufal ila dari Abi Thalibin ka bumi Said Abi Thalib
Wa qada ejeng ngakadan ieu Said Warokoh anikah kana nikah. Wa khotoba ejeng ngahutbahan ieu Said Warokoh binafsihi kalawan salirana Said Warokoh hitbatan baligotan kalawan ngahitbah kalau khutbah anu ngadugikeun pada maka ngadua sa Rasulullahi Kangjeng Nabi Muhammad pada maka ngondang sa Rasulullahi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin ka Sayyidina Abu Bakar wa qala sareng ngadauh Kangjeng Nabi uridu rek maksud kami antadhaba kana yen indit anjeun mai sarta kami ila dari Khadijah ta ka bumi Sayyidah Khadijah cariosna begitu Said Warokoh bin Nopal dugi ka bumi Said Abu Thalib. Nah, dilangsungkanlah acara pernikahan. Anu ngahitbahna nyata narosan harita kene Said Warokoh. Anu janten walina Said Warokoh. Tah begitu. Kitu Kangjeng Nabi ngondang Said Abu Bakar. Kangjeng Nabi nyarios ka Said Abu Bakar. Abu Bakar kami edeuk indit ka bumi Khadijah. Nyunkeun direncangan ku salira. Pakola maka ngadawuh Said Abu Bakar radhiyallahu an. Radhiya muga ngaridwan sallallahu Gusti Allah anu ti Said Abu Bakar huban. Mangga kalawan mangga temenan. Wa karomatan jeung kamulyaan kalawan kamulyaan temenan. Sumata satusna nyumpingan sa Abu Bakrin Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bidari ati misriatin bidari atin misriatin ka tempat anu bangsa kota wa amamatin sareng kitu ta bidari atin misriatin kayak kana solendang anu bangsa Mesir wa amamatin ejeng kana sorban wa albasaha sareng nganggokeun kana amamah saha Rasulullah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba sareng angkat Kangjeng Nabi sareng Said Abu Bakar ila dari Khadijah ta ka bumi Sayyidah Khadijah wa kanat sareng kabuktosan sa Khadijah tu Sayyidah Khadijah eta aqomat nuju ngadeg ieu Sayyidah Khadijah eta aqomat mi'ata gulamin sarta 100 pembantu atau bujang ala yamini babiha kapal lebah katuhun lawang bumine Sayyidah Khadijah ti pelebah atanapi palebah katuhun lawang bumina Sayyidah Khadijah biadi kulin eta tetep dina panangan hiji-hijine biadi kuli wahidin eta tetep dina panangan kitu tah tiap-tiap saurang tobkun ari baki mamluun anu dipinuhan mindurin ku inten wayakutin ejeng mutiara wajabar judin sareng inten anu ditaretes ku mutiara inten anu ditaretes ku mutiara. Tah carios Said Warokoh bin Nopal mah ngahitbah hungkul harita teh ditampi cariosna ngahitbahna salajengna begitu bade akad Kangjeng Nabi nyarios heula ke cenah lamun akad ayeuna mangke heula kuring deuk manggil heula ka Said Abu Bakar geus bae akad mah di bumi Sayyidah Khadijah mangga salira angkat ti payun ka bumi Sayyidah Khadijah ka abdi nyusul cariosna Said Warokoh wangsul ka bumi Sayyidah Khadijah Kangjeng Nabi manggil Sayyidina Abu Bakar begitu Said Abu Bakar tos sumping
salajengna Kangjeng Nabi didangdosan ku Sayyidina Abu Bakar nyaeta nganggo kitu tas solendang anu bangsa Mesir. Salajengna Kangjeng Nabi nganggo sorban. Nah, didangdosan ku Sayyidina Abu Bakar. Termasuk Sayyidina Abu Bakar dangdos. Da bade ngagiringkeun Kangjeng Nabi. Tuh, ieu panganten lalaki dangdan. Aya ti dituna nya. Matak di urang oge panganten lalaki gini sok dikopeah, nu tara dikopeah. Kade ieu lalaki. Walaupun urang tara dikopeah misalkan sapopoe wati salat jeung ngaji, tah kawin oge kade kudu dikopeah. Ulah semetkeun ka teu dikopeah wayahna. Ulah semet ka poho kopeah dikopeah komo deuk akad mah. Aya katerangan ceuk ulama fikih wa min alamatil fiski kaspurosi. Tina sapalihna panganten pasek nyaeta panganten lalakina teu nutupan sirah-sirah acan. Tuh. Komo deui walina jeung teu dikopeah sagala mah saksina teu dikopeah. Lain teu sah mah sah ari memenuhi syarat mah ngan kurang afdol teu nya ngalaksanakeun ibadah nikah tapi kaayaan para rasek teu dikopeah. Tuh mata aya tradisi di Sunda panganten lalaki jeung awewe teh dihijikeun di tariungan ditutupan sirahna. Oh sirahna teh di tariungan ditutupan dihijikeun. Nyata bisi teu dikopeah maksudna baheula teh. Teu ditutupan sirahna matak ditiungan sirahna teh kitu tah. Tah ameh henteu buligir teuing sirahna. Tah anu dihijikeun mah. Tah urang mah lamun teh mah dihijikeun pasti bakal dikitu tah urang mah kudu dikopeah omah. Dikopeah. Ulah sempatkeun ka poho kana kopeah. Tah ulah kieu ari akad teu dikopeah nah ari narima panganten narima naon narima nu uleman wah manis aduh nah ari narima nu souvenir gini nya aya busana make kopeah sagala tibaralik tah kade tah Kangjeng Nabi ge nyontoan nalika bade angkat ka bumi Sayyidah Khadijah anjeunna dangdos masakana ditutupan ku sorban. Oh amamah teh diudeng nganggo solendang Kangjeng Nabi. Gagah gaya tuh. Tah Kangjeng Nabi ge masakana ditutupan nganggo sorban. Tah urang mah da urang Indonesia, urang Sunda, urang mah nganggo sorban siga ulama, siga wali kitu nya. Siga kiai sin walaupun santri. Anu pantes di urang weh nyata nganggo kopeah hideung. Tangke beres akad di bendo gini nya. Ena bendo geus jarang. Ena mah jarang make bunda bendo ena mah. Busana Sunda geus teu aya digentos ena ku kampret ena mah. Lamun kopeahna logor dipanitikan gini ena mah. Teu di kampret. Tadi bendo. Tah kopeah salajengna angkat Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Abu Bakar. Tah kairing ku nu janten paman jeung nu janten bibina. Di bumi Sayyidah Khadijah parantos nyambut ngabeng-bereng sinareng 100 istri padamelna. Tos dangdos sadayana bari nyarepeng baki. Di luhur baki teh subhanallah. Nyaeta pinuh ku inten aya nu pinuh ku berlian, aya nu pinuh ku mutiara. Anu ditaretes ku inten, dibakian eta ku bakat ku beungeurna Sayyidah Khadijah. Tah Kangjeng Nabi sumping. Palama hadoro mangka dina waktosna sumping. Sa Rasulullah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaro mangka ngalalungkeun sal gilmanu. Pirang-pirang murang kalih al jawahiro kana pirang-pirang mutiara kullaha tegasna sakabehna jawahir ala Rasulillahi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Kangjeng Nabi sumping langsung disambut ku murang kalih
anu garilis anu kararasep bari ngawur-ngawur mutiara kakangnya Nabi tuh disawer ku mutiara teh di mana nya 1000 beunghar ge jaman kiwari eueuh tah nu ngawurkeun mutiara mah subhanallah Kangjeng Nabi mani kakak Sayyidah Khadijah mutiara diawur-awur kumurang kali wur kitu kakangnya Nabi tah kusab mutiara teh diawurkeun mutiara teh warnana bodas nya ku kolot baheula eta mutiara teh dikiaskeun kana barang berharga jeung makanan pokok di urang naon rupana beas beas teh pan warna bodas bari makanan pokok dina pada diperyogikeun jeung barang berharga beas teh najan cai loba dengan sangu loba beasna sanguna panan kurang manfaat duit loba tapi beas man najan duit loba beas teu bisa nyangu duit kekenu di sangu mah beas tuh beasnya makanan pokok jeung makanan berharga tamangka eta mutiara warna bodas teh kusab beuki dieu teh jelema beuki sangsara itunya jeung beuki loba kalebar najan keur bubungahan acara nikah mangka eta mutiara dikiaskeun digentoskeun kana beas beas oge warna bodas tuluy barang berharga jeung makanan pokok maka ngawurkeun beas tuh aya panganten teh urun wur beas tuh bari jeung pelaturan lain asal ngawurkeun jeung pelaturan tuh matak ulah dicarek budaya atau kebiasaan tradisi anu berlaku di urang model panganten begitu sumping diauran beas beas ulah kan bae tah ieu dongengna Kangjeng Nabi kitu itu tah ieu dongengna Kangjeng Nabi kitu salajengna pada hola maka lebat sa Rasulullah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daroha kalebat bumina Sayyidah Khadijah tah salajengna geus diauran ku beas Sayyidah Khadijah nyambut sareng istri-istri kade tuh sareng istri-istri Kangjeng Nabi lebetlah ka bumina Sayyidah Khadijah wa qadamat mawaidun alaiha wa qadamat sinareng mayuna naon mawaidun pirang-pirang amengan alaiha ka Sayyidah Khadijah wa qadamat mawaidun alaiha wa qadamat jeung mayunan naon mawaidun pirang-pirang amengan alaiha eta tetep gitunya lah alaiha eta tetep kana mawaid alwanul atimati ari pirang-pirang warna pirang-pirang katuangan pakala mangka naruang Kangjeng Nabi sareng Sayyidah Khadijah sumaroja'a satu sawangsul deui Abu Bakrin Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu muga ngaridoan sallallahu Gusti Allah anu ti Sayyid Abu Bakar ila manjilihi kabumina Sayyid Abu Bakar pata kalamat mangka nyarios Khadijah tu Sayyidah Khadijah radhiyallahu ngaridoan sallallahu Gusti Allah an hati Sayyidah Khadijah wa qalat sareng ngadau Sayyidah Khadijah ya Muhammadu ay Muhammad inna jami'al mali saestuna sadaya harta bana aladi tegas harta bana li anu tetep iladi kagungan abdi minas somati tegasna minas somati ti sato anu hawa minas somati ti mimiti gitu istana wanatiki minas somati ti mimiti anu repeh wanatiki minas somati ti mimiti anu tidak bergerak wanatiki jeung anu bergerak gitu wadiai minas somati ti mimiti anu teu bergerak wanatiki jeung anu bergerak wadiai jeung pirang-pirang harta bana wal kusuri jeung pirang-pirang pila atau gedong wal ikori jeung pirang-pirang tegalan
wadiari jeung pirang-pirang imah, wal amai jeung pirang-pirang abid atau amat, wal amai jeung pirang-pirang amat, wal abidi jeung pirang-pirang abid, watoripi jeung pirang-pirang raja kaya, watalidi jeung watalidi tegasna raja kaya, kuluha ari sakabehna anu kabeh eta laka pikeun salira tuh. Tah salajengna cariosna Kangjeng Nabi sareng Sayyidah Khadijah datos sah janten suami istrinya. Tadi tikahkeunana ku Sayyid Warokoh bin Naufal Kangjeng Nabi ka Sayyidah Khadijah teh. Tah geus beres nikah Kangjeng Nabi sareng Sayyidah Khadijah, tah salajeng